lama nggak nih? Sekitar 4 jam setengah Andre. Oh my god, Charlie. Oi, Ini gimana katanya 4 jam lagi? hah? Aduh, Urang teh pernah erek eta tadi teh meta ban di warna bodaskeun. Kadang ngamenon eta. Mingke heula kudu dipapai naon oge ti dieu mah tah. Ti dieu tadi kana ban yang bodas atawa hejo. Yang warna bodas ieu nah jadi ngomekeun eta personel. Siap pake ka dieu nyambung ka dieu tah. Ka dieu. mau aku teh sama si Charlie mau ini ngebenerin ini, tapi kenapa kamu ngebongkar itu? Aduh, Kan kamu ngaran. masuk selalu. Naon oge kudu dipapai ti mimi titik nol heula tangke geus beres ka dieu kana ban. Ih, Ai ban teh yang warna bodas. buah edan. Hanya yang dibodaskeun mun hideung kieu ah geuleuh. Siap. Charlie, kenal mana eta? Aduh, Ya pusing ada gua bengkel tadi teu beres-beres aing di subuh nepi ka ayeuna. Aduh, gimana ini mana aku teh mau ke Kadungora ini teh. Ay. Aduh, Charlie, ini gimana nih? Baik, daguan lah. Sabar. Ek ngaropi moal. Ngopi heula atuh saya aya naon aya kopieuna di dieu. Jauh buruk mah aya. Anjing, goblok Serek salah. mah. Emang aing keket, mau lah. Yang ora ya aing mah di sok. Tang. Ayo, Mak. Bola pakaya hiji-hiji na teh euy. Mogok jeung mogok we, teu kos batur, pacero segala rupa aya we. Aing mah euy, kumahanya ieu waras moal kitu bengkel dieu teh. Kunaon Bang, Kang? Hah? pangomean ke motor mogok euy. Kunaon tadina ya mimitina ya? Mitina mah mogok we pokona mah teu kunaon-kunaon tah yang diomekeun sok sila hirup. Sigana ieu motor asup angin ya ieu. Anjing, Charlie emang. iya ieu motor asup angin di mana? Anjing ieu motor ieu asup angin. Ada atuh meuni buligir kieu wanana-wanana tuh. Nya heueuh, pasti mogok nu kieu mah. Tapi dah euy euy. Teu hirup pisan ya. Tuh, sigana asup angin, kudu dikerok sigana teh mah. Tapi tadi maju. Tadi mah maju, Didorong atunya, tadi mah didorong maju, jadi maju ya. Mimitina mah maju, ke karakter setengah meter geus mogok tah. Ieu motoran ya. Ini kieu motoran ya. Duruk we tuh. Mang, dulu, Pak. Kita pakai hiji-hiji, nah Emang ieu bodi motor di sana. Mang oh, iya orang di dieu teh tadi bukan eka Kadungora. Lah mang euy, urang heula euy. Kalau kolot lah kita karu ngerehan ngerehan. Mau bedog nih, Pak. Para laki ieu euy. Ieu mah lamun deuna ieu mah geus kronis ieu teh Kang euy. Hela, kan aing teh mogok, motor teh narek dibuka ban. Heeh, pananaon oge kudu dipapai. Anjing teu hati ieu mah anjing rempah ge mah tukang bengkel teh. Kela Aing digusur kan itu capek jauh bengkel ieu kumaha bener kan sih waras sama mesinna lain bana. pantina bananon ge tina suku lamun busukna teu bisa rempang meda mama aja motor. Tapi nya anjing rada ka hati saeutik tapi asa lieur Eta geus dari dia ngomel motor. Subuh mah. Subuh. Anjing. Mang aing eka Kadungora ieu teh euy Tasik lila kieu euy. Nah, sekulilila teh tapi geus alus can. Boro eta. Orang minta ban yang di warna bodaskeun kada ngorek masih. Patuna lah kampak nih ya kampak. Aya, kara. Tinggal ka. Aduh. Emang Bentar Mang. Ini ada bensinan enggak? Teuing eta geus 4 bulan. Amang teh teu esian bensin di tempo-tempo. Anjir, Charlie kabayang 4 bulan teh diisi bensin. Euy, ya we ini kurinyung eta. tempo gitu bensinna euy. Iya, Tempo lah coba. coba kabur diacak-acak sih. Amang itu si Mang Uho anjing Power, waras ini. Mau apa Tempo lah bensinna. Iya, sok, coba dulu. Anjay! Goblok. Naya remotan gitu motor. Anjing. Keren sekali. Anjing. Motor HD ieu motor buruk teh rek cing motor. Cek aing ge ulah ngahina ieu teh motor HD. Moal bogaeun batur mah motor Itu kieu halus remote. tapi butuh teu make remote ya. Buang-buang. Mantap. Sok coba cek, aya bensinan eueuh, kamu mah si Amang mah. Anjir. Mati wae. Anjing. Oh, sakecerak-kecerak acan ieu mah. Kamu mah atuh palingan. Geus Mang ulah dioprek we Mang. Nah, Ulah dioprek we mau bensinna anjing. Aduh. Aduh. Hampura Mang euy, hampura aduh. Aduh. Aing. Ka mana we na? Ka mana? Hek balik we nama anjing hampura Mang. Boga teh jeung bensinna boga teh. Hah? Jeung atuh. Si Amang mah buang-buang waktu we.